ripuh hirup serangan mah teboga pamajikan nu ngatiran sangu. Mudah-mudahan we sing menang jodoh tuh. Karaki ngadoa geus dijabah pijodohan teh nyamperkeun. Nyi, bade ka mana? Bade ka Jongol. Tadi heula atuh, aya picarioseun. Ari Nyai tos kawin can. Daek teh jeung akang. Teu acan kalarasan, hayu atuh bade jeung akang mah. Duh, pamajikan, canyanteran Tuang heula. Deungeunna jeung naon Nyi Ieu we saaya-aya tuh. Naon atuh nyibet jeung kalapa? Bujuk raha yang cacingan. Eta aya deui atuh Daripada dahar picacingeun mah nya kedeung heula we atuh di kebon mumpung keur sepi saencelo mah sikit. Hayu atuh abi mah kumaha we. Hayang nyiram tai kotok. Geroan sih Naon Nyi? Ka dieu sakedap Nya. Aya naon Nyi? Aya kersaeun naon? Iya abi teh aya kahayang digana si Dede Utun nyiram Nyiram naon? Iya hayang tai. Tai naon? Tai kotok sekuat ieu. Uduh, nyiram ti kotok. Aslina eta teh? Aslina atuh bongan saha pas nyieuna di kebon jadi hara-haraeun. Lain eta, ti kotok teh rek dikumahakeun, rek diemam atau rek dikumaha? Nya diemam atuh Bae atuh rek diemam mah, kayak rek neangan heula atuh nya. Tah atuh sing hasil. Tah acan cium tangan. Urang bingung pamajikan teh nyiram teh anu aneh-aneh. Kadukung urang nyieunna di kebon. Tah geuning manggih urang bikeun kesini.